Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi Kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saateke tenyang kabakal papisah, belum member munggel tangkal pangharpan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sakali ieu mah ngejat nalawan teh kebat ngajorelat kanu poe kapaksa ninggalkeun pakalangan, lain kulantaran ngarasa katitih pangarti kaungkulan pangaweru. Bakuna mah ngarasa paur bisi kanyahoan ku Pajatira, lantaran pamikirna ku hadirna Yuda ngabantuan turangga teu mustahil. Upama murid-murid paguron sejena pasti bakal ngaburusut, nu geus tangtu Pajatira oge bakal pipilueun kaluar. Teu naon Rangga, Yuda gancang muru ka turangga, barang mireungeuh anu jadi lawan geus teu katembong deui jirimna. Henteu, nuhun Yuda. Lain bantrak-bantrakeun lawan teh. Turangga bari nguniang hudang. Nu basa eta deui geuning kawas namanya. Nya. Lain ari tadi anu ngageblig teh. Kapal luruh henteu. Nu matak henteu. Eta kira-kirana samba lain. Teu ingat nya. Tapi da moal saha deui atuh. Lamun lain manehna mah. Ieu mah ye perlu kudu buru-buru dibejakeun ka Pajatira ye. Bisi aya balukarna anu teu hade. Pasti sama teh aya maksudna ieu mah ye. Yuda dina waktu harita ngebrehkeun pamanggihna. Pugu lamun natrat mah bukti-buktina. Kapan ieu mah kakaraku sangkaan Yud. Sanajan bener geus moal salah tangtu manehanana Yud. Jadi dek diantep bayi teh nya moal dibejakeun ka Pajatira. Nya tong wakalanan Yud. Lantaran ulah-ulah bakal tamiang meulit ka bitis. Pang-pang nama bisi urang anu disangka jijieunnan Yud. Kapan aya saksi na Mang Astahiam? Can puguh bisa dipake angkeuhan Yud. Kumake lamun heug teh Mang Astahiam disangka sakomplot jeung urang, nu dimaksud teh bisi disangka samiuk sauyunan. Neundeun piheuleut nunda picola pikeun ngebengkahkeun antara Samba jeung pihak Pajatira. Jadi kumaha teu ieu teh ye? Da.
mending cicing bae heula ayeuna mah Yud. Ngan sama kudu bener-bener ditetenan Yud. Eta teu disebutkeun ka jalma nu bieu yen manehna mentas paduduaan jeung Samba. Puguh manehna teh kekepehan mungkir Yud. Pokna ge cenah teu wabuh jeung Samba. Nu matak keun bailanan lah ulah waka digerukeun nya Yud. Dijawab kitu teh Yuda teu nyarita deui. Geus kitu mah leos bae duanana ari di tidinya. Nu saterusna julung jeleng ngaluncatan pager arasup deui ka jero wangunan paguron. Kasampak teh Mang Astahiam keur cendekul nungguan atuh pok deui ku turangga diomat-omatkeun ka Mang Astahiam yen perkara kajadian cikeneh teh ulah waka digeruhkeun ka Pajatira. Datang ka imah tiluanana taya anu sare deui, bakuna mah jadi taya pitunduheun nu antukna nyawalakeun Samba kudu bener-bener ditetenan. Hal ieu teh gegedena mah dipasrahkeun ka Mang Astahiam. Lantaran ngan manehna anu bisa sakama-kama blasbus ka ditu ka dieu, ulah boro-boro ti beurang sanajan ti peuting oge keur manehna mah moal aya nu nyuriga naon-naon. Lantaran memang geus biasa. Mun kabeneran keur taya pitunduheun, Mang Astahiam mah gawena teh sok ngulincer ngurilingan lalawak paguron. Cenah ceuk beja manehna aya di dinya teh geus tibeh dituna mula ti keur ngorana keneh geus ngabadega ka guruna Pajatira. Malah waktu paguron Goha ditinggalkeun ku guruna Pajatira, Mang Astahiam mah terus bae cicing di dinya nepikeun ka paguron Goha dibuka deui ku Pajatira. Manehna terus tetep ranggenek di dinya teu incah balilahan deui. Ku kituna pikeun turangga mah aya hadena oge. Manehna jadi bisa maluruh kaayaan paguron Goha dina waktu anu katukang-tukang. Nyaeta keur mangsa bapakna guguru di dinya. Di antara Mang Astahiam nyebutkeun cenah tiba heula oge paguron Goha teh estuning kajojonaker kanu jauh. Tapi murid kakasihna mah ngan aya tiluan. Nyaeta Pajatira, Pabadaga jeung Pamardani. Ngan cenah ayeuna mah geus paburencai nu aya teh kari Pajatira nu ayeuna nuluikeun tapak lacak nu jadi guruna. Waktu ditanyakeun tina perkara Pamardani jeung Pabadaga, sanyana mah ngan ukur ngolongan hungkul turangga teh supaya budal keteranganana. Mang Astahiam ngan ukur bisa nyebutkeun cenah geus taya beja-bejana deui tepikeun ka ayeuna oge. Ngan Pabadaga bareto kungsi datang ka dinya waktu paguron dibuka deui ku Pajatira, tapi nepikeun ka ayeuna cenah manehna oge pleng be teu tembong-tembong deui, kawasna bae geus lunta kanu jauh lantaran di pasir candi oge geus eueuh. Anaheg disaleser tina perkara pakarang-pakarang karamat. Maksudna mah dek maluruh tina perkara wesi kuning. Luput Mang Astahiam teu nyahoeun. Sakanyaho manehna mah cenah di paguron Goha mah taya pakarang karamat. Puguh ge waktu baheula wesi kuning teh dipasrahkeun ka Pamardani, saurang oge taya nu nyahoeun. Malah Pajatira jeung Pabadaga oge nyahoeunana teh kabeh dieunakeun. Nyaeta sangeusna paguron bubar lantaran murid-muridna geus baralik ka lemburna sewang-sewangan. Oge geus tamat dialajarna teu kaburu dibuka deui lantaran saehuna kaburu ngareles manten. Ngan cenah ceuk Mang Astahiam, ayeuna dina waktu-waktu anu tangtu Pajatira sok ngabersihan pakarang, tapi manehna luput teu nyahoeun pakarang naon lantaran kabehanana oge tara ditembrak-tembrak kanu sejen. Sok sorangan we di imahna. Ari manehna pangna bisa nyebutkeun kitu, dume sok dihiras pikeun nyadiakeun alat-alat sapuratina. Upamana bae bokor kuningan
sawarnaning kekembangan jeung jeruk nipis sarta rea-rea deui nu dianggap perlu. Sarta ari geus ditedunan mah manehna sok terus dititah keluar teu meunang nyaksian. Kitu diantarana katerangan Mang Astahiam anu bisa dikoreh ku turangga pikeun manehanana mah jadi matak nimbulkeun rasa kapanasaran oge. Nah eta pakarang anu sok dibersihan ku Pajatira teh memang na osi kuning atawa lain. Nu akhirna manehna jorojoy bae aya niatna yen sekali waktu mah kudu bisa nganyahoankeun pakarang naon bae anu sok dibersihan ku Pajatira. Bisinya osi kuning boga bapakna nu bareto kungsi direbut ku pabadaga. Mun nya teh moal asa-asa deui tangtu kumanehna bakal dipenta sacara terang-terangan pikeun ngalaksanakeun amanat anu jadi bapakna. Sanyana tina perkara turangga riributan jeung jalma nu teu kanyahoan saha-sahana teh boh kumanehna boh ku Yuda atawa ku Mang Astahiam teu digeruhkeun ka sasaha oge. Kukituna terus bae jempling malah sambana sorangan teu nyahoeun yen peuting harita teh bapana terus padungdung ejeng turangga. Ongkoh deui bapana oge terus ngarelep ti waktu peuting harita tacan aya datang deui manggihan. Kukituna manehna asa jadi jongjon. Saeutik oge manehna teu ieu boga rasa gerak-gerik sapopoena teh keur dititenan ku nu tiluan. Ongkoh deui ayeuna teh geus mangsana Pajatira ngajar deui nu pikeun turangga ejeng Yuda mah kaitung munggaran pisan narima palajaran ti Pajatira. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kukituna turangga beuki yakin yen Pajatira teh bener-bener dulur sapaguruan bapakna. Teu saeutik palajaran-palajaran anu geus memang nyampak di manehanana, tapi turangga teu geruh. Keun bae cenah itung-itung ngadares supaya bisa leuwih paham sarta leuwih maher dina ngagunakeunana. Ngan ayeuna mah manehna tempo-tempo tara bari jeung ngajengkatkeun dampal suku katuhuna sok digeunggeureurkeun ku Pajatira. Tapi ari poho mah nya sok anger be kitu deui puguh geus jadi kebiasaan. Hubunganana jeung Inten Sari jadi beuki dalit beuki raket bae lantaran jadi asa jongjonaker ayeuna mah tara aya anu ngaharu biru atuh samba sigana teh geus tara openan geus ngamangsa bodokeun. Lahiriahna memang kitu tapi batinna mah lain deui ngageremet anu dibarengan ku hate ngahiap panas ngan sabisa-bisa ditahan lantaran perhatianana ayeuna dipuseurkeun pikeun ngalaksanakeun pamerdih bapakna. Ongkoh deui perkara Inten Sari kapan geus dipasrahkeun ka bapakna oge hal ieu teh ku bapakna geus disanggupan. Sedengkeun Pajatira mireungeuh Inten Sari beuki raket bae jeung turangga teh kawas anu ngantep. Memang kapan maksudna tadi oge anakna teh supaya ngaraketan turangga. Tapi ayeuna sanggeusna bisa dititenan yen turangga teh gerak-gerikna teu matak nyurigakeun terus we diantep. Ongko ari jejeroanana mah Pajatira teh kacida ngarasa panujuna lamun seug anakna menang pasangan hirup saperti turangga. Sakali mangsa sarinehna tina diajar turangga bebeja ka Pajatira yen deuk mulang heula ka lembur kitu dadakuna. Sok padahal nusa nyana mah ngarasa panasaran hayang ngadatangan ka pasir candi supaya Inten Sari teu milu. Oge senajan bener geus ngadenge dongengna ti Mang Astahiam yen pabadaga ayeuna geus teu cicing di pasir candi tapi keukeuh we panasaran hayang ngabuktikeun ku sorangan. Ieu sababna
Numatak dibelaan ngabohong kanu jadi guruna nyatana Pajatira. Tacan oge nepi kanu diseja. Di satengahing jalan ari gok teh pasarandog ejeng Pakarma katut baturna saurang ngaranna teh Pajalil. Nyapugu pikeun Yuda mah jol ngarasa reuas bae sahanteuna lantaran aya patula patalina. Atuh tumrapna ka Pakarma teu beda ti nu nimu manggi. Memang pangna manehanana kapanggih di dinya teh lain ngan saukur ngalanto teu puguh tujuanana. Tapi keur ngahajak ngintip-ngintip Yuda geus aya bejana yen Yuda teh cenah maguron di goha. Ari deuk ngahaja-haja diontrog ka goha, kahijina mah teu wanieun. Saperkara sieun dikarepuk ku batur-baturna, kadua perkarana ngarasa serap ku Pajatira. Teu heran ari gok ari pun careng bae Pakarma petalakuna teh teu beda ti munding edan neuleuh lawan beureum. Atuh Pajalil nya kitu kene da puguh geus dibejaan. Nu saterusna kalawan teu ngalobakeun deui panca kaki gapruk bae Pakarma dina waktu harita narajang ka Yuda. Sedengkeun Pajalil katurangga. Kekeh teuing ieu Karma hayang mateni ka kaula teh. Yuda dina waktu harita bari jeung ngagilek miceun panonyo. Utang nyawa sia deuleuh sia DKI. Nu matak dibayarna oge kudu ku nyawa sia. Satungtung tacan lunas mah sia. Moal oleh ditiangan si lain teh sia sadan. Pakarma dina waktu harita bari nyebrutkeun deui peureupna. Cek ulah oge si murid nu modarna teh disuruh buku begu. Kadenge henteu Karma. Yuda dina waktu harita bari jingkrak ka belah kenca. Alasan sadeuleuh teh mah epeskeun tanggung jawab sia goblok. Pakarma bari ngegentak dina waktu harita ngagilek nuturkeun posisi lawan. Dius peureupna disamerkeun deui. Yuda memang geus ngabogaan kayakinan yen Pakarma teh moal bisa dibawa bener. Geus karohan kitu mah teu ngalobakeun deui carita. Srog bae manehna dina waktu harita ngasupkeun suku kencana ka hareup ngagunakeun jalan jero. Gempuran Pakarma digagalkeun ku leungeun kenca. Tapi perep kenca Pakarma gesit naker datangna minangka gempuran susulan. Orokaya Yuda ngagentak ngalegot ka gigir ngagunakeun gerakan anu meunang guguru ti Pajatira. Cida dampal suku katuhuna ngahakan kana iga burung. Pakarma ngagero bari ngagentak malih ngabarengan gempuran peureub kencana. Yuda rikat ngareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Gempuran Pakarma digagalkeun deui. Geus kitu Yuda kabelah kenca bari ngaheatkeun tenggelan kepang leungeun katuhuna. Cedak teu salah deui harita keuna kana iga burung Pakarma anu belah katuhu. Pakarma ngagero tapi ari hojahna mah teu nepi ka leungit. Dua leungeunna dina waktu harita rek mempeg sirah ku tenggelan kembar. Orokaya kalawan sakilat naker Yuda ngolebat ka belah katuhu bari nyapukeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan sapu angin. Cedak dampal suku Pakarma dirampid. Juring sia Pakarma ngagorowo tapi ari badana bari jeung terus ngageblak ka tukang.
Cana naon geus moe tarang geuningan karma. Yuda dina waktu harita ngalelece nu dipalar sangkan lawana beuki muncak amarahna. Sabab lamun geus kitu mah moal hese meruhkeunana. Susah dibebekeun sia tah. Careham teh ku aing geuleuh sia. Pak Karma ngagurinjal, tetela jol ka udal bae amarahna lantaran tembong dina waktu harita Pak Karma seret bae manehna mesat bedogna. Koleba Diheumatkeun Berita suara Karawang 103,2 FM. Orokaya da puguh Yuda oge geus sadia. Mireungeuh panarajang Pak Karma anu sakitu hebatna eta we hiukna angin anu ditimbulkeun ku gerakan bedogna Pak Karma geus miheulaan nyammer kana beungeut. Ciciren tanagana Pak Karma teh lain lalaworakeun. Saeutik oge Yuda teu gugup, manehna rikat dina waktu harita ngagilekeun badana bari sakilat nyabut bedogna. koleba Langsung dipake mapak bedogna Pak Karma. Dua bedogna diaradu, tapi tetela Pak Karma tapis naker dinangulinkeun bedogna. Harita keneh oge terus ngolebat deui aya di saluhureun bedog lawana. Nu harita terus nyarepet arek ngagabres kana beheung anu jadi lawan. Ube tumerapna ka Yuda matak ngaranjug oge, tapi manehna teu leleda ngagentak mundur ka tukang ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Bedog Pak Karma digagalkeun anu ngadua kalian. Sabot kitu Yuda rikat dina waktu harita ngareundeuh dina gerakan kunyuk nyumput. Bedogna dihalangkeun di luhur pikeun ngabendung gerakan bedog anu jadi lawan nu tangtu bakal disabetkeun deui. Sedangkeun leungeun kencana dina jurus dua ramo geus ngablesat sarta teu salah deui. Cekruk ngahakan tulang iga. Pak Karma ngagero bari ngajorelat manehna luncat ka tukang. nama ke jeung ngejat jelema murugul mah lain teh kasieun. Yuda dina waktu hari tangah hehe bari jeung ngalelece petalakuna estuning matak nambahan ngabudayana amarah nu jadi lawan. Motong kalakannya cabeng sia babe. Pak Karma dina waktu harita nepikeun kareng hapranju nafsu kapegung amarah teu bisa budal lantaran anu jadi lawan tetela lain enteng-enteng digarapna malah kalah manehanana anu terus-terusan kabenangan. He teruskeun budalkeun omongan nu kalotor teh Karma geus nang karak baeud malah ngan ukur bisa jemedu deuleu. Sia paling banding oge sia maneh deuleu anu bakal konyor ku aing sia. Pak Karma nyarita kituna teh bari jeung ngajorelat ngabarengan gerakan bedogna. Amarahna teu kawadahan akibat terus dijejeleh kudu jadi lawan. Balukarna tina caritaan-caritaan Yuda anu ngajejeleh ka manehna. Karasana meuni asa ting jeleger kadenge ku kekendangan ceurihna. Coba we Karma urang paheula heula lah. Nah teuing. Yuda dina waktu harita ngagentak mundur salengka. Bedog Pak Karma dina waktu harita disabet di belah kenca, tapi tetela dina ngulinkeun bedogna mah Pak Karma teh tapi snaker. Waktu tadi bedogna ngolewe kumanehna terus dikulawitkeun ka handap sarta terus ngulawit ka belah katuhu dek ngabeset sarubakna dada. Orokaya Yuda rikat mundur bari terus jingkrak ke belah kenca. Bedogna diheumatkeun ka handap kulap. Bedog Pak Karma lesot tina panyepengna. Bedog Yuda kaluhur deui sarta terus nyerepet ke belah kenca dek nyabet kana cangkeng. Puguh be lain deui Pak Karma ngaranjugna ngagentak manehna luncat ka tukang. Nah lain deuk sina nyang irah ngaler kula teh
Bawa atuh karma kade nyamperkeun. Yuda dina waktu harita nyarita kitu nate dibarengan ku ngahehe nu teu merapna ka pakarma nepikeun ka ngagedur sinar panona tandaning amarah bener-bener geus nepi ka puncakna. Sedengkeun Yuda sanggeusna karuhan nu jadi lawan lemor manehna teu terus narajang tapi kalakah ngajega nempokeun. Sedangkan Pak Jalil nu harita keur patutunggalan jeung Turangga nu memang manehna teh ngahaja dibawa ku pakarma cinek nama dijieun andelan pikeun ngalaksanakeun maksudna hayang males pati ka Yuda jeung males ka nyeri ka Turangga nu matak patelakna ayeuna jeung Turangga kacida pisan soson-sosona manehna can ngagunakeun bedog lantaran hayang nyaho heula nyoba-nyoba bari lemor. Tapi Turangga nu memangna ayeuna mah pangalamanana beunang disebutkeun geus nambahan malahan geus meunang panggembleng ti Pajatira gerakanana geus kacida mantepna. Waktu mireungeuh peureuh Pajalil ngablesat ka gigir rek ngagempur iga buru Turangga ngakukur ngarampodkeun badana bari jeung teu ngarobah kuda-kudana ngan hapok bae peureuh Pajalil digentus ku gerakan timpug miring sarta meh bareng jeung ngagoakna Pajalil bari jeung leungeunna kekerepengan Turangga ngagentak ngagilek nyero ngatuhu dibarengan ku gerakna peureuh kenca cebrot teu salah deui ngabentur palipisan Pajalil. Walah Pajalil ngagero deui eueup katuhu Turangga nyusul tepus tapi nu memang daya tahan musuh masih keneh gembleng manehna dina waktu harita ngagentak nyero ngatuhu bari narik suku kencana ka tukang plos gempuran Turangga kapaksa nobros angin leungeun kenca Pajalil ngadius deuk ngahanca cukang irung tapi Turangga ngagentak ngagilek ngabalieurkeun beungeutna. Kita suara karaoke 103,2 Ya, sudah. Gerakan mapas galeng ngahanca pigelang Pajalil. Pajalil ngagoak sarta maksud mah rek ngejetkeun leungeunna tapi ramo-ramona Turangga terus ngaguriwal nyerak pigelang leungeun Pajalil ditarik bari jeung dibarengan ku ngangsorna suku katuku ka hareup. Beteung Pajalil dibeset ku tenyelan tuur. Pajalil tembong dina waktu harita ngaheungeuk semu ngaheujeun bari jeung kawas-kawas anu deuk ngabudalkeun eusi beteung. Tapi sanajan kitu ari hojahna mah tetep we matak ngabahayakeun. Harita keneh ngagentak manehna ngaheatkeun dua leungeunna anu maksudna rek ngepeng kana dua gigirna Turangga. Ngan bae anu rek dikepengna oge cukup ringeus. Ngagentak manehna dina waktu harita mundur bari jeung nejehkeun dampal suku katuhuna. Cedak ngahanca dada geblang bae Pajalil dina waktu harita nangkarak bengkang. Montong ngajak sia teh. Pajalil rikat ngajaul nangtung bari terus nyamper ngabarengan gerakanana. Ngajak oke lain hayam nisung deuleu. Turangga nambalang bari brek manehna depok ngagunakeun gerakan galudra ngupuk. Cerat. Cetruk. Suku Pajalil dihakan ku dampal suku. Wadah, goblok sia. Pajalil ngagero bari ngajerete ka tukang. Atuh Turangga ngagentak dina waktu harita nyelegedeg deui mireungeuh lawanna geus nangtung deui teu antapara dius bae Pajalil nyebrutkeun jurusna. Turangga ringeus ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna ka belah kenca.
Jurus Pak Jalil dihancaku gerakan rawe rantas. Pak Jalil ngoceak bari badana kontan dina waktu harita ngajengkang kabelah kenca. Leungeun katuhuna karasa teu beda ti anu potong, dihancapi gelang ejeng pepeuteunana sekaligus. Tapi manehna masih keneh bisa ngajaul ka tukang. Sugan teh nya rek aya hojahna deui. Na atuh ari becir teh manehanana ngadon lumpat ti babaranting. Hop, eta. Ya, ayo lawan. Atuh Pak Karma anu memang nageus kadeseh ku Yuda bet asa ditirucaan teu era-eraeun ku porongosna. Balenyeng deui bae manehna oge teu sirikna notok-notokkeun maneh nuturkeun Pak Jalil. Tayeuh teuing ka patutna kalakah bosongotna be sugan teh jeung wani jeung gelutna. Turangga ngagarendeng bari jeung nempokeun anu mangpret segala dirumpak. Nah, cilaka ieu mah yeuh, tangga. Yuda riuk beungeutna kawas anu bingung. Kumayud cilaka kunaon? Turangga ngareret kaget. Nu di lembur, Nah kumaha kitu? Turangga beuki kaget, bakuna mah mireungeuh bubudena Yuda anu ngadadak alum. tang tu Pak Karma bakal ngajorag ka lembur ieu mah yeuh. Enggak, nu maksudna teh ka imah kuring. Kapan cenah cek Yuda teh heula? Moal daekeun Lin. Nya bareto mah. Tapi ayeuna tang tuna waranieun. Nu tadi dilawanan kurangga teh lain jelema bener eta teh rangga. Turug-turug baturna lain saeutik deui. Duh, hariwang kuring mah yeuh. Yud, lain. Saha jalma nu tadi teh? Ngaranna eta teh? Pak Jalil manehna mah. Tara ingis ieu lamun kudu ngaributkeun di lemur batur teh. Sarta ada tabeatna kaceda pisan curangna. Wani ngadodohot tukangeun. Kana nyawa jelema teh ngarekeun geus saperti kana nyawa hayam merkankeun teh rangga. Kitunya. Kumaha atuh terus ye urang ayeuna? Nah ka lemur Yuda, bisi nya be aya karep anu teu hade ka kolot Yuda. Urang terus be obrot ayeuna mah nya. Ayeuna Nya tuh dek irah deui. har kapan dek ka pasir candi enggak? Cenah naon lah. Engke dewe ka pasir candi mah. Tapi nu perlu mah ieu kasalamatan Bapak Yuda. Bisi bener-bener ayeuna keur diancam bahaya. Nya ari kitu mah putusan tirangga. Pikeun kuring mah nya leuwih atoh. Nya atuh atuh. Ayeuna mah urang balik dewe nya. Ka dewe engke di goha. Bisi kapanggih ku babaturan bakuna mah. Bisi kanyahoan ku inten. Hayu atuh. Yuda teu sirikna miheulaan indit. Puguh hatena kacida pisan gempeurna. Sok sieun kolotna kumaha onam. Geus kitu mah bring bae baralik deui. Lempangna ngagerdig lantaran bari jeung sakalian dek nyusul anu malabur tadi. Sugan be kaburu kene. Malah Yuda mah bari jeung terus hatena seseblakan sagala. Manghariwangkeun kanu mangkuk di lembur. Geus kitu we dasar kudu bangblas. Ari Turangga jeung Yuda geus nonggongan goha. Inten sari tembong kaluar ti wawangunan paguron teu mawa batur. Ngan ngajakan ka Sukri teh pikeun pibatureun ngomong. Tapi Sukri luput teu daekeun. Babakuna mah aya apalkeuneun. Padahal mah ngajaga pi omongeun. Nu diragangan teh Turangga bisi aya sangkaan anu lain-lain. Lempang bari teu puguh anu diseja. Maksud ge ngan sakadar ngabrang-brangkeun hate. Dumeh keur ditinggalkeun ku panutan. Antukna Inten Sari jadi ngatrok teu puguh. Nu akhirna anjog kategalan. Tuluy manehna muru batu lempar anu geus ngabaku sok dipake diuk dina waktu manehna. Masih keneh reurejengan ejeng samba katut Sukri. Buka suara Karawang 103,2 FM.
Tacan gelila Intensari diuk didinya. Anarong heap teh aya anu datang, mojang lenjang pantaran Intensari, ngalenghoy bangun tenangan, sarta langsung nyamperkeun ka manehanana. Pangapunten Nun, sejak aya bade taroskeun sim kuring teh. Pok nanyi mojang anu anyar datang teh nyaritana rengku. Oh, bade aya taroskeun naon kitu? Intensari nanyakeun bari mancokeun paneutupna, ngarasa kaget oge aya awewe cecelengcengan sorangan. Mangka-mangka kawasna lain urang dieu, bangun nu mentas lumaku jauh, nilik beungeutna JR sarta kesangna renung dina tarangna. Bade naroskeun goha? Goha? Kapan ieu teh goha? Nu dimaksud teh bade naroskeun paguron? Ke paguron goha? Semuhun uninya kitu. Ke. Nah bade naroskeun naon kitu? Naroskeun paguron goha? Abdi teh aya perlu we Nun. Semuhun bade naroskeun teh perluna naon maksad teh? Intensari ngarasa penasaran. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina pacing kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. sakeutike teu nyangka bakal papisah. Bulan nyamar munggul tangkal pangharpan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, pindah ka leungeun nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.